angkat nih pedang teh langsung disikatkan ke Kangjeng teh dengan sakit dua nista maja utama 3 kali begitu ke 3 kali disikat sakit tuh deh bang langsung ngagolepak dirinya kene teu daya teu upaya cak Amr teh ama ibad ai maneh kunaon rencana di awal teh urang teh kapan rek bunuh Muhammad tapi ieu datang ka dinya doang eta naon emang geus kula bandek maca syahadat bae cak ke heula cak Amr teh ulah datang syahadat bae ieu aya naon heula kieu Amr Kangjeng Nabi na aya di dieu ieu teh sejarek ngabunuh teh lain heureuyan gagah aya di kaula berani aya di kaula tapi begitu ku